si ganang urangnya si ganang urang si ada nang Allah Al-Quran tetap ke nana di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomian menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu eleuh teu daekeun maju lah cek nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi gorenganan unggal kota aya anak buahna kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya terus nang Allah lain nang urang makmur lain makmur deui subur lain subur deui kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikeun terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun saeutik pisan anu syukuranana kuari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan komat ngabersihan mushola barang boga mio kuari geus daekeun ka mushola qalilam matas Ustaz Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat bauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial tak Junaid ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge engket-engket ibadah teh beuh fakir miskin ge ngara usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu kuari mah geus mahmur pohon qalilam ma taskurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga kuari mah barang maju qalilam ma taskurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel ka mana Pak Haji mah keur di puncak ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah qalilam ma ieu lah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayus makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah urang hanya wayang dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nu tina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam ma Mitrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya dek nyaritakeun kabangkawarhan manusia heula manusia diciptakeun ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi dicicingkeun maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh ieu teh bumi aing dibagi kapan ku sarariat teh bumi aing teh ieu teh jadi 5 benua benua Asia benua Amerika benua Australia benua Afrika benua Eropa sarua nu aing kabeh sia cicing di mana di Asia Asia mana Pasifik di mana Cikupa
Cikupana di mana maneh? Macam-macam didinya teh nu dek pasar Kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa. Si Juned di Bojong. Ayo kabeh tah. Ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah. Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah. Ieu sia sadeui sia soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga. Sadeui sia ayo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah di dinya tah di mana tah di Terep. Eta tah walaqad makkannakum fil ardi nang aing tah teh dicingkeun sia. Ye Mas Tono urang Jawa Tengah tepugu tekaruh ka Indonesia ka Tangerang datangnya ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin cing di dinya Mas Tono si Agus urang Bandung jeung si Cepi datang nang saha eta nang Allah. Lamun urang Palembang, lamun urang kitu Padang, si Aprizal datang ke urang, si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ke dia, kan aneh, kunaon atuh urang pasar Kemis pindah ke Tegal, model kapan? Kiai ulah doana bae, gimana nih nek nuturkeun pamajikan kula ka Tegal, heuy urang Tegal lagi kadari atuh kula dipuba aja pamajikan ngajak ka ditu teh kusaha naon melak bawang jeung sia bisa tuh tah tuh melak mamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis berat daratan ka dieu Jawa Tengah na ti Semarang na kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ka dieu tuh di Jawa Timur ti Ampel ti Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang ka ditu urang Bali lagi datang ka dieu urang dieu kunaon cicing di Bali urang dieu na Matana kapereung-peureun cicing di Sumatera urang Sumatera ge sieun ka monyet ka dieu kunaon urang dieu ka ditu udah jadi monyet beureun kakawasan Allah geus aya ti ditu na walaqad makkannakum fil nang Allah dinten teh ge ieu teh teh rencana kudu ka Lampung mah haju di Lampungna mending diri ada di kota mah dijolok jasa Masya Allah ngaliwatan leuweung haju di ditu mending mun laya imam mah ngan 3 imana tapi betah bae tadi ditu eta cicing di leuweung menang sa walaqad makkannakum fil nang Allah menang nyanggakeun urang ngadoaan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah emang kunaon santri teu boga rencana tuh rencana kumaha aja duit teu boga nu teu boga jangan rencana mah boga duit nyana duit teu gablek naon teu baglak paling anu pae dibere sholawat sakitu doang entek teu boga rencana di mana bae Gusti lah abdi bae tapi lain sambarangan gitu tambah cerita doang duit mah aya bae dunia mah aya bae ngan ku nemah nanyana lain ku sebab teu boga duit lain bisa diadu santri jeung nu lain santri duit teh lobaan mana deh santri bageus teh sieun-sieun aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank yo emang sieun atuh henteu ai sia aing mah tetep teu boga tah nang saha ieu nu tadina urang kawin lah cek urang teh deuk cicing dipimitohaeun di ditu tapi ternyata diboyong ka urang aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di imah urang tapi ternyata diboyong ke pemajikan di ditu sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh ulaan pindah deui ka hiji tempat nah iyalah urusanana lain urusan urang siganang urang siganang urang lain ieu ayatna walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sarariat teh di muka bumi sing ade haju bumi aing teh neulekeun ka sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang
ka Jawa Barat ka Banten sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran nyaho kana sakeping jeung sajuna tah bumi nyaksian sia ketika engke di akhirat bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumina sia teh pan teu jauh bae ti urusan dunia teu pernah kamu salat sakitu deuketna ge dicangkerem sia ku aing kumaha gitu Masya Allah Karim lain jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika pan di Afrika mah harideung tapi nyana eta sinergis bae hirup jeung nu hideung biasa bae kebal-kebalnya lagi ke bawah hidung lain di Afrika ya aya di Amerika Latin hararideng ya Allah ya Rabbi nang saha nang Allah walaqad makkannakum fil ardi sadarkeun lain nang urang ya Allah ya Rabbi nomor kahiji kadua la waja'alna lakum fiha ma'aish kaulan wagung ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempat masing-masing aing teh nu nyicingkeunna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan sumber perekonomian sumber neangan dahareun jeung inumeun salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di Pasar Kemis nu aya di Cikupa nu aya di Bojong nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus bugu orang pribumina di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian teu puguh teu karo kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu sumber perekonomianna horenganan tulisanana aya di Cinglu aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh Egle aya nu spot geus areueuh eta geus areueuh aya anu di kitu pasir teh naon garang-garangna pasir Gajah Tunggal aya nu di Gajah Tunggal anu di Asik sumber perekonomianna siga nang urang nang Allah jabuktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima hese bae geus minta tulung ka polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu blol ta polisi polisi mana meureun tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur sing hade eta ya Allah ya Rabbi eta keur carita urusan pabrik aya nu sumber perekonomianna teh di PNS nyana jadi anak buah Jaki jadi bupati ieu anak buah bupati Zaki aya anu jadi guru sumber perekonomianna teh aya anu dagang toge aya anu dagang tarasi Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi sapira tarasi pikiran urang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh di itu sapoena aya 5 kontainer atuh paing anta mataran atau asana beureunan nang kelek na pau kajen gua mah mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asal bawa tarasi kajen gua mah nu jelas wa Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi di toge di tahu macem-macem ieu lagi saha ieu wa ja'alna lakum fiha ma'aish nang Allah siga nang urangnya siga nang urang siga ada nang Allah Al-Qur'anna ieu ditetepkeun di hiji tempat nang Allah netepkeun kontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu teu daekeun maju lah cek nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna baso dan Allah waja'alna fiha ma'aish waja'alna lakum fiha ma'aish nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung
ngan lamun diglobalkan aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit cabe gede cabe hejo cabe beureum datang ka buah engkol bonsis dan lain sebagainya aya nu tina bubuahan buah darmayu wah lamun musim buah di daron di ditu di mana Indramayu eta si buah pohara haju amis di buah Indramayu mah nu encan asak ge amis nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu barebeuk amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabun dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihat urang nu niat urang kos kitu bae nagarana tah mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kabeh mengseret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'ish ya Allah ya Rabbi urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare jagong dangder paling cabe di dieu teh sakitu doang nyebrang kesempatan ka ditu ya Allah kucai aya tuh kucai aya aju anu eta teh naon ngaranna nu pararanjang teh aya dan lain sebagainya aya urang mun deuleu ka ditu aya kuari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa tuh eta teh sumber perekonomian siga nang urang nang Allah unik jasa deui eta mah kan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya aya nu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing burger kita kos itu doang tah cak tukang ojek jai lain waktu sholat pak sewa sia juri apa jelema sih eta nah aju jadan heuleu wae mah susuna gede mantep ya waduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeh ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air ma'ayis cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deh guys aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nya nama gede utang atuh geus kos kitu bae tah jadi gawe doang nya nama didinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nang-nangtukeun Gusti Allah sumber kahirupanna ge nang-nangtukeun Gusti Allah nu unik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah ge harita di ditu teu bisa gara dangder dipelak teu bisa dituhui dipelak teu bisa jadi itu malah di urang mah pen melak dangder cap antepkeun modal sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara dihui jadi hui dangder jadi dangder di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon ngaranna itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh aya kabeh awi timimiti awi haur datang awi ampel awi gede awi araya kabeh cau timimiti cau anu leutik datang ka awak cau nu gede araraya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak are aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen subur amat cek eta teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cak Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh hanya perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan
lamun emas dibawa ke Amerika, dikelola di kapal, bawa ka ditu urang ngegel curug doang. Teu nyaho sabaraha eta nu dibawa. Sabaraha. Nah, eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun. Tapi deres kayaknya lamun kieu mah diangkat, dikelola, diurang, sanggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene. Ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal, kelola di ditu. Urang dibawa kunyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajak acan. Urang mun nyaritakeun kitu kan biadab, tah nu kuari akan menandatangani. Kamari nu mantak diperjuangkan kan si itu nu elek supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta urang teh ngan ieu teh tanah aing menang memperjuangkan bapak kolot aing baheula diseret dinuklir dibom dan lain sebagainya memperjuangkan teh supaya anak incu teh subur makmur tapi ternyata nu kuari teh nyahoeun baheula bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun bapak kolot teh dibrondong diseret dan lain sebagainya tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun deureus mun aya pajak asup pajak-pajak naja atuh beureunanan menang kitu ge ayanya orang-orang tertentu mun urang nyaritakeun kos kitu urang bisa jadi pemberontak ieu mah sakadarnya ho bae ulah bebeja ka sasaha engke ente ka ditu ngabeja deui ieu kakarek satu ukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas cian mantap marudah. Nah, iya. Encan lain-lain. Nah, ieu keur carita wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual, lamun eta senjatana teu dijual, lantaran nya mangandeukeun persenjataanna. Nu mantak, hayang boga duit teh kudu ngajual senjata, otomatis kudu aya nu perang ge senjata mah atuh aing teh perang mandeg sanu meuli. Ya ieu ge urang ge atuh aing teh deuk jambal mah teu meuli tarasi. Urang meuli tarasi so teh deuk jambal, itu kele, ieu kelantaran perang ieu otomatis beli senjata. Ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang. Berarti negara paling biadab jalema sebab ngadu domba ke negara jeung negara supaya perang. Maksudna dek kaloloskeun jual belinya mah supaya boga duit. Kos kitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'ayis tati dinya. Nu mantak adan kasogi orang terkaya sadunia sebab nyanalah anu jual beli senjata. Ketika anu perang nyana booking di Amerika, booking di Uni Soviet, jual, iyalah manusia terkaya sadunia. Orang mah dipakai bayar sendal kasogi betulnya ngomong, tuh dongeng. Tanya dongeng nah orang pakai sendal cepit, ini naon kasogi. Itu siapa kasogi itu si belon. Jelema anu luar biasa. Toh, nah wajanlah lakum fiha ma'aish, macam-macam. Sama anu tina jual beli senjata, nuklir, atom dan lain sebagainya. Kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian, kabelah diana makanan, minuman dan lain sebagainya. Terus nang Allah lain nang urang, makmur lain makmur deui, subur lain subur deui, kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah diberikan terhadap manusia. Cuman hanjakal qalilam ma tashkurun. Saetik pisan anu syukuranana qalilan teh saetik ditaukidan ku make ma jadi qalilam ma pisan lamun teu kitu awas ya Quran baca hese atuh ka di dina mah litak gidil kilah pohara pisan saetik pisan ieu mah bersyukurna kuari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan komat ngabersihan mushola barang boga mio kuari geus daekeun ka mushola qalilam matas Ustaz Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat wauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial teh ki Junaid ayo coba
kamari ieu mah kerada lumayan kakarak ge engket-engket ibadah teh beuh fakir miskin ke ngare usaha teh fakir miskin ke kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu kuari mah geus mahmur pohoan qalilam mah taskurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga kuari mah barang maju qalilam mah taskurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel. Ka mana Pak Haji mah keur di puncak. Ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu. Ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah. Qalilam mah iyalah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah. Urang hanya wayang dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nu tina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam ma lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah naudzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit ieu bebeja ka tatanggana ge ngaji emang kunaon lah usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar mending ngaji cek nanti tuh belon pada tepor mun keur boga duit bae ngaji Pak Haji Orang ngaji ka jelema, geus teh lah bae. Dek ka mana tuh bae? Boga janji di Cikande. Jeung saha lah ulah ngomong. Salam bae ka kiai. Heuh, mah angonan teh budak. Datang minggu hareup. Aja urang ngaji, ke minggu hareup cenah ieu teu kaburu. Masyaallah. Tuh boga duit mah kos kitu. Teu boga duit mah iceus jana. Tapi lamun boga duit atuh eta. Masyaallah. Qalilam ma maya dongeng aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur aya nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae dicarekan bae ngaranna ge sugih nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang padahal mah lamun dipigawe ku jana ge modar. Karena nu sugih mah kos kitu kudu bos teh bisa ngan tujak-tujuk jeung nyerekan. Ieu ngahadam, sebulan 2 bulan, 3 bulan, aya satahun mah meureun. Siakat cek bos. Aing mah ieu kasia ieu asal lita we teh cukup sakali. Asal lita we kasia teh cukup sakali ka hayang aing mah aing sakali lita beres. Ieu mah kayak aing lita deui aing lita capek aing kasia. Gas mulai tikuari asal sakali perintah selesaikeun. Mangga pas menang saminggu pamajikan mulia parah panggilnya Nasruddin si Nasruddin nyaon teh pamajikan tamuria nyaho tugas siap wari naon dokter panggil ka dia siap mangga keluar nyana borang dibawa kadinya aya 20-an cak bos teh ieu naon aing ditamanggil dokter ke 20 supaya satu perintah selesai cak hatena bangkawara ieu bos sekali-sekali ku aing lah pokona dinasehatan nya tadi saya Nasruddin ilau loba-loba kan kudu dibayar bos pamajikan bos murian dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh beusi butuh digotong ke rumah sakit itu obat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh
nu opat deh itu Kang ngeruk kuburan besi aju modal tak teu kudu hese sekaligus sial cak bos. Yes, selamat tinggal bos. Walid ya kos gitu lah begitu ganda kesehatan nyentuh kena aja jantung. Kadi sana sudah kadi naon bos. Emang menurut prediksi saya kumaha kos gitu udah. Jadi berarti moal cager ulah omong bos. Kan ulah kena balik bae 20-an. Nyaho kapake kabeh we. Artina cak Nasrudin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh. Sia ge kalau modal aing susah-susah ge pae sarua atuh sia ge pae. Geus sekaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing. Qalilam mata syukur. Nu saya tik syukuran membandingkan bawakeun tukang ngagali kuburan. Habak nurutan Nasrudin tah. Ya Allah. Kos gitulah manusia. Ragap diri orang, sadarkeun diri orang bahwa kabeh menang Allah. Tempat tim urang ti Singapura, nu urang ti Malaysia, nu urang ti Palembang, nu urang ti Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, cicing di dieu, nu urang dieu mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah. Kemudian sumber kahirupanana nu leutik setengah leutik, anu leutik setengah gede, nu gede jasa wabeh ge menang Gusti Allah. Tapi urang nu disupridat kita ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wallahu alam bimuradi yakin nyata jelas kaula nu agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam. Geus kabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam. Summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah. Kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam beak kabeh karakter jadi kiamat. Jadi geus disetok ku Gusti Allah. Summa sawarnakum geus disetok ku Gusti Allah pilobaeunana teh seakan ditaplokkeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Plak. Turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wahai Adam. Plak. Qabil Habil Ikrimah laula budadanes. Turunkeun deui ti Qabil Habil labudad truk. Turunkeun deui datang ka zaman SBY kuari. Manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalaga. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Iyalah ayatnya. Yakin, jelas, nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam, bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusuklah hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis irung mancung aya di bojok. Kulitna putih luar biasa, rambutna terurai. Masya Allah jangkung semampai luar biasa. Aduh, Ibu Hawa malamun seuri urang lapar jadi seubeuh. Masya Allah. Ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam. Atuh teh sama-sama I love you. Mantep jasa. Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa. Cak Gusti Allah, stop.
ulah main rangkul-rangkulan tenang lah Adam Hawa aing nyaho maneh resep ka Hawa aing nyaho Hawa resep ka Adam tapi tikah heula nikah carana kumaha cek Kangjeng Nabi ku aing ditikahkeun cek Gusti Allah sok ditikahkeun lah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeun langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh sholawat lain lalagaan eta sholawat kawinkeunlah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam summa sawarnaku Allah nu ngarupakeun mata urang teu meunang nyacad si itu hideung si itu pendek si itu kunyin si itu nang Allah summa sawarnakum emang nang urang lain urang mah osok cuaca war kabeuti kita budak kunyin amat pugunya lagi kuru eta teh beres kos kitu doang eta budak jore amat pugunya lagi teu kasep deres kasep mah ngomong kitu ge ieu teu keur kasep lagi teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala summa sawarna summa qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat wahai malaikat usjudu li Adam sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam tuh fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis ieu sujudna sujud tahiyat penghormatan kana panitah Allah percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam bak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis bak ieu bae ka jeudeuh batur sarujud bro kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat iblis teu daekeun kieu bae ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil aya istisna munfasil eta lah bahasa teh istisna teh aya ijab aya nafi tah ieu teh nu diistisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus nu sabenerna mah tapi kan di dituna aya komal qaumu ila zaidan aya komal qaumu ila imaron na ieu lah apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu lamun malaikat teh sajinis iblis teh sajinis jeung malaikat atuh berarti khitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang ajegeug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodo sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati berarti ya iblis teh termasuk jumlahan malaikat ngan lamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuat tina nur ai iblis mah dibuat tina nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen kuku mah age kiai mana nutup puyang kajen kuku mah puyang mah mengabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawa tercipta malaikat mah tina cahaya ai iblis mah tina nar lain atuh lamun dilairkeun Allah ngehitob ka malaikat atuh teh sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur itu teh sujud ge malaikat iblis mah tadi kita tuh kan puyeng nu ngaji ge bae puyeng atuh ka nu teu ngaji geus pada ku imang geus pararuyang bae geus lah mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqati na syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqati na kumaha
di mustasamin huna mana anu mustasna mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagan sebab geus aya anu neuleukeun jamba ieu kiai panjang teuing cek kitu atuh sia kaluar bae bego aduh masyaallah keur carita dong padahal mah geus dibahas. Aya santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita, ngalalagan nu teu ngaji. Ngalalagan nu teu ngaji da kos kitu aya nu ngaji mah moal bisa kalalaga atuh. Coba heula keur di pondok geus depongan. Atuh, muka di poho deui pan. Illa iblis kecuali iblis, abal jin, iblis teh bapa jin. Ya nama karena bainal malaikat jadilah termasuk malaikat abal jin buapa moyang jin adalah iblis terciptana tina nafseun ai malaikat terciptana tina nur cahaya ari kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah min tin tina endut kieu endut cenah dah sia teh endut aja endut bagendut endut telempung taneuh eta endut ngaranna taneuh dicokot taneuh tina berbagai warna taneuh diaduk-aduk ku Gusti Allah kemudian dirupakeun Adam dibaringkeun iblis teh wah Gusti Allah dek nyieun macem-macem ya asana iya nu bakal ngelehkeun aing ye cak Gusti Allah wahai para malaikat hati-hati beusi aya iblis ka dieu jaga mangga malaikat rapat di dieu sok kumaha rapat dan nu kamari bae ti MK rapat beusi aya momonon asup tuh geus kitu bae negara supaya kadulu gagahna nagara teh kos kitu atuh padahal mah ngabong bae teu kudu kikituanan nah geus kieu mah kos kitu nagara mah geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang diintip bae ku iblis itu bae ieu macam-macam Gusti Allah ini ieu asana wah capoe 2 poe 3 poe 4 wah diintip bae begitu aya saeutik malaikat lengah kadinya iblis digaruakeun ku malaikat iblis ya ciduhan poh lompat iblis begitu diciduhan cek Gusti Allah wahai malaikat cokel eta ciduh iblis ulah nempel di Adam cokel tak balakeun bualangkeun jadi anjing bugolazo eta anjing teh nu mentek najis bugolazo lantaran ciduh iblis nah di mana eta dicokelna di dieu pas bujal nu mantak kabeh di dieu aya bujalan ieu lah urut nyokel malaikat lamun nu bujalan eta teh kuda mantak lupata kenceng mun bujalan kabeh rata-rata aya bujalan malah bujalna aya nu doton ka hareup ila iblis leterekeun sujud ka Adam mantak lam yakum minas sajidin iblis terek sujud ka Kangjeng Nabi Adam Gusti Allah dipanggil iblis gol cek Gusti Allah ma manaka la tasjuda id amartu naon halangan ka maneh sehingga maneh teh terek sujud ketika aing marentah ka anjeun teh sujud maneh teh sujud kunaon ngejawab iblis gola ana khairum minhu pan abdi mah leuwih bagus tibatan Adam kosnya aku leuwih bagus khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin Gusti ngadamel abdi mah pantina seuneu wa khalaqtahu min tin ai gadamel Adam mah pantina taneuh sedengkeun seuneu jeung taneuh mah panmulyaan seuneu cak iblis kemuliaan seuneu mah coba geus seuneu mah kurang lamun dihurungkeun terus ka luhur nya mah naek
terus kaluhur datang ke awang-awang seuneu nu kahandap bumi makapan ngabaget ayeuna di handap geus kulantaran ngabaget atuh mulyaan kaula nu diciptakeun tina seuneu hiji nomor kadua seuneu mah bisa ngarusakna gampang jasa blek rubuh bae tapi taneuh mah nya mah ngabaget bae mantak mulyaan kula lantaran kula mah bisa ngarusak dengan cepat nomor katiluna seuneu mah kapaan bisa manaskeun suasana namun dina tempat-tempat tiris butuh kana seuneu haneut ku seuneu mah eta lah pertolongan kula tapi taneuh mah ngabaget bae teu bisa dikieu kitu nu mantak khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin ana khairu minhu kuring teu kudu sujud ka Adam embung kula sujud ka Adam mahnya nu leuwih mulya kudu sujud ka nu leuwih hina ti dituna waduh ilah as iblis berarti takabur ya iblis maka cek Gusti Allah golek cek Gusti Allah iblis fahbit tok minna turun sia ti sorga turun fama yakunu laka an tatakabbara fiha tepantas model mana itu takabur sombong cicing di sorga lain cicing jang tempat tu sombong layak jelema takabur sombong cicing di sorga turun sia iblis lantaran sia sombong fakhruj miha innaka minas sokin turun sia iblis lantaran mana takabur turun innaka minas sagirin sanyana anjeun teh termasuk nu hina golanzirni iblis masih keneh memohon ke Gusti Allah kakarak datang ka turun doang ka mana ieu turunna iblis jeung kumaha selanjutna engke episode selanjutnya